Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorbacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hancacar pon tina majalah Mangle tahun 1863 nomor 72. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayana judulna nyaeta Teu Tulus Paeh Nundutan. Ye yasana Ki Umbara. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Wilujeng ngadangukeun. Mending keneh lauk laut, najan berang peuting hirup dina cai asin, awakna mah teu kabawakeun asin. Teu kapangaruhan kokayaan kuriling bungkingna ajeg dina adeg-adeg jeung talung keneh urang bima pangaruh rea campur jeung kuda teh dipake nambahan kawaspadaan sanajan bari teu ngarasa. Urang bima ana turun tina kuda tara sok kagigir kawas urang-urang tapi ka tukang da eta cenah mun kuda nejeh kagigir sok leuwih bahaya tibatan nyepa ka tukang. Nejeh kagigir mah hese ditakis jeung dicingcetkeunana. Tapi ari nyepa ka tukang mah untung-untung sukuna bisa dipiheulaan ditewak tuluy suntrungkeun. Moal teu ngajurah roh. Duka mun urang bima turun tina kareta mesin molonyon ka tukang kitu. Ari manehna kawas nu nya tuhu kana saur sepuh. Nu cenah geuning urang kudu bisa lolondokan jeung kudu bisa kabala-kabale. Tapi da manehna mah teu ngahaja. Malah teu ngarasaeun acan yen keur lolondokan teh. Ieu mah estu bakat perbawa watek dirina. Mun di budak teh mah amis daging. Dicocoreungit bae tuluy melenting nyenang ngagendang temahna ngaradang. Raheut saeutik bae teu kaop diantep tuluy ngaborok. Keur waktu budak keneh manehna sok ngangon munding. Lantaran sapopoena gupak jeung munding jadi bae katepaan adat munding. Mun aya laleur eunteub dina ceuli atawa dina sirahna tara ieu sok ditepak kawas urang-urang tapi gegebes. Mun ateul tara sok digaro tapi gagasah persis munding. Sanggeus rada gede ku kolotna dipasantrenkeun budak angon jadi santri. Ayeuna jadi taket puasa jeung leket tirakat beri getol salat jeung haripeut ku berkat. Kaluar ti pasantren tuluy cekel gawe di dayeuh. Santri jadi priyayi, cul salat, cul tirakat, paribasa teu ari ku gawe. Bulan puasa ukur milu bulana jeung milu lebaranana. Da eta cenah di kantorna mah mun aya nu puasa teh sok pada ngageuh-geuhkeun ka teu ari era. Tapi ari aya mitohana mah kawas nu nya make cudah ciduh. Dur magrib asup ka kobong kebut-kebut ngebutkeun pangsujudan. Duka ari salat henteu nama ku pamajikanana mindeng dikukuprak jeung digamreng sangkan daek ngalakonan. Jawabna cukup ku engke bae ari geus pangsiun magar teh ambeh salse. Ayeuna manehna geus pangsiun bari teu boga naon-naon ukur galituk anak. Tapi sanajan duit pangsiunna ukur mahi 30 kiloan beas teu wudu hatena mah ngarasa agul pohara. Dumeh cenah geus cucud enggoning bakti kalemah cai. Kulantaran ku pangala sakitu henteu karong baris bibisaeun hirup manjang di dayeuh. Nya tuluy balik ka lembur. Lembur anu bareto ditinggalkeun bari teu mawa nanaon. Ayeuna sanggeus ngumbara 35 tahun disamper deui bari anggar teu mawa nanaon. Ukur mawa anak reuay jeung 30 kiloan beas sabulan. Malah batina mah angot basa indit mawa iman. Da karek kaluar ti pasantren ari datang bari bolos strong dipaci ke hawa dayeuh. Cicingna di lembur teh natangga jeung Mang Merebot. Ari Mang Merebot teh kawas kaum supah dina tarikh Islam nyaeta kaum anu geus ninggalkeun haliah dunya anu tujuan hirupna nganeangan bener anu dina saliring dumadina ngan ingat ka Allah saincak-incakna ngan ibadah ka Allah. Caricingna ku Kanjeng Nabi di asramakeun deukeut masjid. Hirupna ditangkes ku nu sarugih di Madinah. Kanjeng Nabi sakulawargi jeung para sahabat pohara arasiheunana.
kitu deui Mang Merebot gawena jadi patunggon bumi Allah. Ari teu gering mah di masjid teh sasapu ngepel cacakar nyanyian jeung nguras kulah nyeusehan samak nyeungeut damar ngomekeun pager jeung sajabana ti eta. Upadi ari nakol bedug mah dapatokan subuh, lohor, asar, magrib jeung isya. Kajaba ti eta mun aya lalaki maot manehna anu ngewerdonan. Da ari awewe mah ku Merebot nyiraman, mungkus jeung nampanan di jero kubur. Ari hirupna sama himahina tina jakat jeung fitrah jeung tina panghajat anu kapapatenan teh. Aya samping aya baju urut nu maot. Mun nyarita tara ieu sok ngomah-ngomahan hate batur dapokna oge. Mang ikhlas jeung ridho teu aya pangarahan naon-naon. Atawa sok ditungtungan. Mang mah bakat ningku nyaa. Dina poean datangna pisan ti pangsiun balik ti dayeuh Mang Merebot geus manggihan. Meunang naon ngumbara puluh-puluh taun di dayeuh teh gan. Teu meunang naon-naon Mang, anak bae garayek sagenep-genep. Syukur eta oge dunya. Muga-muga bae masing saroleh. Jeung ari dunya barana mah nomor 2, nomor 3. Dari nomor 1 nama urang teh asal ditetepkeun iman Islam. Nya eta Mang, ari dipikir-pikir mah rugi ngumbara teh. Kutan boro cul salat, cul puasa, ngudag-ngudag dunya. Ari buktina ngan anak bae reuy. Untung keneh gan. Untung lebah mana Mang. Untung agan teu maot dina kur pecat iman. Buktina ayeuna agan hirup keneh. Eta teh murahing pangeran. Masih maparin omber waktu kaagaan pikeun tobat. Umur kuring ayeuna geus 55 tahun Mang. Luhurna oge ngan 10 tahun deui. Nah bisa 55 ditobatan ku 10. Kupur eta agan make nyebut-nyebut sesa umur. Eta mah ngan Allah nu uninga. Jeung ulah bon ku 10 tahun ku semenit oge cek wibilanganana. Upama Gusti Allah ngersakeun ngahampura mah wenang ieu. Kapancenah sok ditimbang dosa jeung amal teh. Berat mana berat mendi. Eta mah urusan anu kawasa. Jeung ulah sok ningal lahiriahna bae. Abong kena kiai, abong kena lekat ibadah. Nang tukeun ka sawarga bae. Cantang tu geura ieu Mang boga riwayat. Cing mangga dongengkeun Mang. Pok atuh harita Mang Merebot ngadongeng. Aya bangsat gerot geus kakunang-kunang ngaranna Sirwan. Gerot nyaan ki Sirwan mah sabab lain bae sok ngarampok jeung maehan tapi sok ngali kuburan nu maot maling boehna. Hiji mangsa kiai di lemburna nu kamasyhur ka awun-awun kakoncara ka mancanagara yen ulama gede dipundhut ku nu kawasa mulang ka rahmatullah. Peutingna keur meujeuhna nu rea rame tahlil di bumina ki Sirwan dedemit ngali kuburanana. Maksudna rek maling boehna teh barang ketebna dibuka masya Allah. Lamun lain ki Sirwan jelemana teneung jeung ludeungna moal boa geus ti buburan jahat ngajerit bari lumpat atawa ngayak-yak tuluy kapaehan. Sabab ulama teh katembong keur cendekul panonna burial buncelik bahamna sambutut ku oray nu sirahna eulegegan. Ki Sirwan teu kapalang wani pok nanya, "Nuhun Kiai, naon sababna nu mata kajadian kieu?" Tembalna, "Yo Sirwan, syukur andi kadatang, puguh ge kaula rek menta tulung. Nu matak sungut kaula dicocokan oray, sabab waktu kaula hirup geus ngadahar dalima tatangga, kalawan teu menta ridona anu boga heula. Eta dalima teh kabawa palid ku Cilencang anu ngocor ti buruan tatangga teh ka buruan kaula. Kaula rasa mokaha tuluy bae di dahar.
tina eta omat kaula tulungan pangmentakeun ridona kanu boga sangkan kaula lesot tina siksa. Kisirwan nyanggupan tuluy hanjat tina liang kubur gura-giru ngajugjug imah tatangga ajengan teh sadatang-datang dadak-dadak nyaritakeun papanggihanana sarta pok deui sangkan dalima anu geus didahar ku kiai teh diridokeun. Boga dalima rungah ringeuh lantaran teu ngarasa geus kapalingan dalima ku ajengan. Tapi kulantaran Kisirwan pok deui teh karunya ka kiai cenah nya dijawab, lamun nya aya dalima kaula nu katuang ku kiai kaula ridho pisan. Kisirwan buru-buru indit deui ka makam kiai rek bebeja, tapi kuburan geus nutup deui teu aya ciri-cirina urut ngali. Sajroning lempang balik ka imahna, Kisirwan mikir, kiai anu ukur ngadahar dalima papalidan cilencang geus sakitu komo aing tukang ngarampog tukang maehan. Tuluy hatena ngajerit, aduh Gusti abdi tobat. Ti hari tak Kisirwan jadi jelema bener. Tengendak lila Kisirwan maot, tatangga-tatanggana teu aya nu haat nguruskeun mayitna. Basana kabeh oge najis teuing nguruskeun mayit bangsat. Lantaran pada ngantep teh payohna mayit teh burak-rakan da bauna udubillah mabeh ka mana-mana genep poe kitu. Peuting katujuhna ajaib brai cahya ngagebur hibar. Imah Kisirwan marakbak hurung kawas anu kahuruan. Turug-turug sengit malati mancabura ka mana-mana. Sarareha pada heran, isukna pada neang. Tapi mayit Kisirwan geus teu aya, leungit tanpa lebih, ilang tanpa karana. Sakitu dongeng Kisirwan teh gan, ceuk Mang Marebot. Singgat nama mun Allah geus ngersakeun teu aya barang mustahil. Jadi ceuk pangsiun bari barebe. Jadi untung agan teh ayeuna mah hayu jeung emang urang diajar tobat. Bismillah, alhamdulillah, tetulus paeh nundutan. Naon teh Mang? Eta si londok. Ah, Mang mah sok teuingeun nepi ka disasarwakeun jeung londok. Hampura gan bakat tingkunya Mang teh. Nuhun Mang. Ceuk pangsiun. Tamat cenah ieu pamiarsa. Sakitu carpon anu judulna Teu Tulus Paeh Nundutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.